Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Adrian Mauludi sareng dua rerencangan sakelompok abdi nyaeta Muhammad Arik Abasi sareng Najila Dwi Yulian. Di dia abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita Sunda nu judulna nyaeta Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur di tata Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku Raja Wisaksana anu namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis nu namina nyaeta Purbararang sareng Purbasari. Dina akhir hayatna Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari pikeun ngagantikeun jabatanana. Abdi tos sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, ceuk Prabu. Anjeunna oge masihan nasihat ka Purbasari, sing tabah Tuan Putri. Cocobi ieu tos pasti laksana, anu maha kawasa sareng putri, hatur nuhun bales Purbasari. Salila teuing di leuweung Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan anu mangrupakeun sasatoan. Salah sahijina nyaeta monyet anu buluna hideung nu misterius anu disebutnya eta Lutung Kasarung. Santos kitu, Purbararang janten gaduh alasan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sabaratos maneh henteu pantes jadi seorang ratu, ceuk Purbararang. Saterusna manehna nyita saorang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satemena di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari serta anjeunna nyieunkeun hiji pondok pikeun ka Purbasari. Lamun di lain sisi Purbararang anu mangrupakeun kakana Purbasari, manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun raja. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeunna. Ceuk Purbararang naroskeun katunanganna anu namina Indrajaya. Ku sabab sirik Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan seorang nini sihir kanggo nyingkirkeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Nanging monyet eta anu manawi paling perhatian ke Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari masihan kekembangan anu endah serta buah-buahan. Dina wanci onggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung ngapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna minta hiji hal ka dewata, ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes biasa. Dina semedi eta, taneuh nu aya di deket Lutung Kasarung barobah jadi hiji talaga alit. Caina herang kacindaan, caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nita Purbasari ibak di talaga eta. Naon mangpaat pikeun abdi pikeun Purbasari. Nangging anjeunna nurutkeun wae, teu lami sanggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barubah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari ruas pisan dicampur ku hawa atoh. Sabot manehna ngaca di talaga eta, kulitna bisa mulus deui dina wartos lain di kerajaan. Dina wartos lain di kerajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita. Purbararang embung eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna, manehna anu menang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari arimeun, nanging Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah pasti tingali buuk Purbasari malah leuwih panjang ti Purbararang. Kajen ayeuna abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah, ieu tunangan abdi, saur Purbararang sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dak lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajul-ajulan kawas mangunangkeun Purbasari. Purbararang seuring nyalaketakna bahahap. Jadi moyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras geura semedi sakedap sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacindaan. Leuwih-leuwih ganteng ti si Indrajaya. Sadaya nu di dinya di ruaseun ningali kejadian eta.
Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari sarta minta supados henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana Purbararang. Sanggeus kajadian eta, akhirna maranehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi seorang ratu. Direndengan ku seorang lalaki idaman, lalaki eta teh lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung nyaeta Lutung Kasarung. Ieu aya unsur kabahasaan. Hiji, diksi. Diksi tiasa dihartikeun salaku pilihan pangarang kecap pikeun ngajelaskeun caritana. Diksi hentengan ukur hartosna pilih-pilih ngeunaan kecap. Istilah ieu hentengan ukur dianggo pikeun ngedalkeun ide atau nyaritakeun hiji kajadian, tapi oge kalebet masalah tina gaya basa babasan. Nah, dina kalimat diksi anu aya di carita Lutung Kasarung nyaeta hiji, dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, dina hayatna. Nu kaduana, manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Katilu, nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Jadi kalimat diksi anu aya dina carita Lutung Kasarung nyaeta hayatna nyilakakeun terus dina barobah. Tujuan pagimajian nyata masihan gambaran anu jelas, nyiptakeun suasana anu khusus, ngacentenkeun gambar langkung hirup dina pikiran seorang indra, pikeun narik perhatian. Nah, pikeun masihan kesan mental atanapi gambar visual. Panyaeur ngagunakeun gambar imajerna dina pangimajian. Contohna anu kahiji nyata nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna berubah jadi kaayaan totol-totol hideung. Anu kadua aya hiji monyet anu buluan hideung anu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Anu katilu taneuh nu aya di deukeut Lutung Kasarung barobah jadi hiji telaga alit. Caina herang kacidaan. Kaopat kulitna berubah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Anu kalima dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras gera samedi sakedap sarta lumangsungna berubah jadi lalaki anu ganteng kacidaan, leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Bahasa kiasan oge katelah salaku tokoh biantara. Bahasa figuratif tujuanana pikeun ngadamel sajak prismatik atanapi ngaluarkeun sababaraha atanapi hartos-hartos. Bahasa kiasan disarwakeun sareng bahasa kiasan. Bahasa figuratif mangrupikeun bahasa anu ngagunakeun kecap-kecap anu tartib sareng hartosna ngahaja distorsi tina struktur sareng hartos anu biasa dina raraga kengingkeun segar sareng kakuatan ekspresi. Anu kahiji, taneuh nu aya di deukeut Lutung Kasarung berubah jadi hiji telaga alit. Caina herang kacidaan. Nu kadua, dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras gerak semedi sakedap sarta lumangsung berubah jadi lalaki anu ganteng kacidaan, leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Nah, sakitu wae nu kapihatur ku abdi. Kirang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.